dagungnya peralun nada jemar pangampura kalukur kanu mayungan kahanap kanu ngamparan kanu ngusikeun kanu ngobahkeun pedang simkuring bul kukus menung kemangung kaluhur kasang rumuhun batara guru yang ibu kahanap kasang batara gangga yang ama deknya ngakeun sang wangi ras putih sapulukan asup sari kanu sakti asup rasa kanu kawasa pangdongkapkeun pinerja kaula ku kasih namaning menyan meni raja hing pamunah aki raja hing pamunah munah kayu munah batu munah imah munah lemah munah raga katut nyawa munah diri katut cai munah halangan harungan pangcalikan liman putih nu calik di hati putih nulungu di alpupuan tiluhur batara mamut di handapnya radat bodas lamun sanginap di jero jadi tunggul peneguhan jadi tangkal kepedasan jadi tunggul ning rahayu jadi tangkal ning darajat jadi sasaka Sumedang kenyataan ujung kulon rekoh numuk numuyang anu bulan nang wong dadewong meneka di tunggang mati mau ngamuk datang amum gajah galak datang depa orai laki sia numpi orai libung sia nyalindung manga cangcang manga kerong aki kuring menta di sarengan mala eueuh mala nu nyarengan salamet anu nyaksian bul kukus menung kamangung kaluhur kasang rumuhun kasak hanap kasang batara sang batara sang batari sang batara susuk tunggal nu babak di kahyangan kulunguh tanpa buana aci bumi aci buana aci tuma belang paksa ane wong ane wansana cihaliwung nu nyang hidul nyang hulu ka gunung semung cisadane nu nyang aler nu nyang kanusa larangan kabeh wetan kalipet sang kiruh ti hilir ti girang ti tengah canemrang herang nuncep di bagal serengenga dewata dua bisi diajar rena hejona motong catang kemalingpang meperan siungna sang rawala di buana panca tengah roh yang banga roh yang bangu roh yang katali mendang roh yang katali mending kabat sukat kabat cukit papiyu bayu pitutur bisi aya cai radragan ti pasir bisi aya bumi anu kalupat kalepit anu garanggangan anu garonggongan nepus bangkung kadal meteng rek menta dipangrajakeun pangnulakeun pangmunakeun direkakeun cukup manik astakina nu muka semah peliwat jalan biar sabuka siang pating dalangdang pating haleuang ronghok nu menta dilelakonkeun insu 3.000 suan kapitu belah ari nu kagunganan Prabu Anom Siliwangi Pajajaran Pangrajahan semanga urang gempur tina dapuranana urang bongkar tina jangkarna urang taekan tangkalna urang tincak jeung dahana petik jeung daunna ala jeung buah-buahna hujrudna ti belah kidul erna ti belah wetan enerna ti belah kaler ronghokna anu ti kulon rakyat-rakyat kolot budak awewe lalaki naklek ngalit mengkei ngabanalit ngemat-ngemat nyatang pinang sumping na keparapatan batur urang lalajo di parapatan aya nu model aya pipincukan nu dipincuk luka teuing nanahaon daunna nu dipake mincuk daun asem disemat ku halu 7 saha nu bisa muka ya bepincukan moal aya nu bisa iwal ti juru pantun anu bakal muka bepincukan kudu sayagi tumpeng rasul bakakak hayam angen kelor tanyan pepetek tarasi berem bawang berem uyah nahun kulugan kapaejo ti juru pantun anu bakal nyabut eta semat anu halu 7 teh dicabut
daun asem dijejewet dibuka naik ku juru pantun anak brai ti jero pipincukan iwal ti mangatang anu bakal mantun dina ieu pincukan nu jauh kurang deket kan nu deket kurang deheuskeun samangsa srangenge sumirat di belah wetan nyingraikeun lalang sepeuting angin subuh nyecep tiis sumeleket niruk di jantung manuk recet di serada dina tahan dunya nguliat ngabageakeun datang na beurang moncorong ti belah wetan sang surya medal ngahibaran bumi alam anu pinuh ku rahmatna Gusti ditilik ti katebihan disawang ti kaangangan ngarunggunu keraton pajajaran anu subur makmur gemah ripah loh jinawi teu kurang kusanang pangan bunsir leit loba duit dunya berana teu kurang inten jamrut sutra dewangga tukang tani pada sugih mukti tukang dagang pada berat beunghar tukang gawe ti brahate tukang tani pepelakanana ngajajar ke belah wetan pelak kacang ngajarangjang tukang tani ngajajar ke belah kulon pelak jagong patengtongan pelak jame ngaberes ke belah kaler cen dua tangkai nu nyalikeun anak kursi gading gilang kancana ngasta kerajaan Pajajaran Sri Nalendra Raja Agung anu disemah ku sedana para raja-raja sadaya nuju kempelan di Paseban Panuratan setinggil Binaturata kagedengkeun Prameswari gelis mani andalemi anu gelis Padmawati kagungan benteng nagri pahlawan negara anu kasebat gelap nyawang siderengan Kidang Pananjung gelap nyawang anu reret kadya banteng rinat kaya macan gebur kadya bentang timur kalineng nak Sri Bagenda Maharaja anu nuju kempelan di Paseban Panuratan setinggil Binaturata diriungku para tamtama sadaya Kakang Senapati Dimalan Kakang Senapati nyangakeun semah kaweningan silaturahmi sabda ning plemarta salira dampal pagusten katampi ka kaulanun abdi dalam Prameswari Padmawati nyangakeun semah kaweningan kasalira dampa pagusten gelis katampi bojo akang nu aya naon kempelan di Paseban Panuratan setinggil Binaturata sumangga gerawartoskeun ka wajah balad sadaya kieu akang kumpulan di Paseban Panuratan teh siji perkawis kali perkawis saperkawis nagerakeun rasa syukur kada datna Gusti Nu Maha Agung anu parantos maparin kurnia sinerangan kanikmatan ka urang sadayana leres kaulanu leres atuh kalihna tidinya akang dina waktu ayeuna boga anak anu kasebat Raden Muning Laya di Kusumah Prabu Wirakanjana geus rada dewasa cobi angkira nu kasep Raden Muning Laya langeurna
sang ratu istri anu gelis Padmawat ngangkir ingkang putra Raden Muninglaya di Kusuma. Raden Muninglaya sumping naka kraton. Sigiti celana panyi kejati celana suat kalampuyang sutra kemang. Sinjangna Purbanagara turis treres wiru-wiru sina kardu di juru. Dirapat ku intang dukat sina tarik di sisina ngemat belitan kancana baju takwa melah dada kancingna para suntika keris parung ganya wulu. Lu keris sangalikur panyangna satu nyang kidang eta keris dedemitan esina jurig saketi. Salaksa duruik sana pamortogog di congona gagak ngelak di tengahna batu laupa di ganjana patragitri di sipuhna. Kakawayan panai lomas lanean macokan samping sing turutut sing teretet dasar menak pajajaran. Geus kitu Raden di udang-udangna batik manyinyong nolna pang juga perang jiga dugan sabeula. Ulin make ginasihan angkat make pangabaran. Ditungtungan kuwas kunyem make mani rakim letik gujrud sakurnu kalarung sakurnu kaliwat. Ukasepna nu kasep dan Muninglaya kasep ngalempereng koneng. Rampoh poi angkatna sujud ka dampal sampean ingkang rama. Galin ngandikana anu kasep. Kaula nun Rama Prabu abdi dalam Muninglaya nyangakeun semah kaweningan kaula nun ama. Ditampi kasep ditampi bagir. Ibu putra dalam Muninglaya nyangakeun semah sinungkem kasalira dampal jeung ibu nun. Dedeh teuing kasep anak ibu nun. Sumangga satata calik sinerengan ibu duh. Sae kaula nun. Rama wa gelap nyawang den. Putra dalam Muninglaya nyangakeun semah kaweningan nun. Katampi den. Wah anu bakal ngajari ngajaga ngerisa hidup. Bisa ya sikus si wulu gelagat kancana. Dan hidup dina waktu aina loba pisan anu mikaresep. Loba misan anu mikadeudeung. Loba pisan anu mikanya. Semata-mata jelema loba anu mikanya. Teu jauh nu mikangewa. Leres kaula nun. Sadayana para punggawa bingah ningalikeun anu kasep sopan santun. Dedeh kanu deketnya katana tatanggana. Duh dedeh teuing anaki. Nuju kemplan di Paseban Panuratan setinggil binaturata. Walengser madep ka payuneunana. Gan abdi pun lengser nun bakal ngajari ngajaga ngarisa hidup. Nuhun wa. Syukur bagja kumajangan atuh ayeuna mah wa urang ameng we jeung putra dalem imangan. Teneun sampereun tunalaeun diteneun hanapeun handeulem sieum dituna hanapeun hanyuang siang nu di nagara Pajajaran duh urang kocap di nagara Kutabarang. Ari di nagara Kutabarang teh anu janten ratuna teh anu kasebat Ratu Ayu Raja Mantri. Ratu
Ayu Raja Mantri teh nyaeta prameswarina Prabu Siliwangi. Parantos kagungan putra dua anu jenengan Guru Gantangan sinerangan anu kasep Raden Suntenjaya. Guru Gantangan sareng Suntenjaya teh sarama misah ibu. Ari muning laya mah ibuna ti Padmawati, ari Suntenjaya Guru Gantangan mah ibuna Raja Mantri. Tak iya nu jadi galagat bakal jadi riributan. Kemplang di Paseban di negara Kutabarang, sadayana para punggawa kunten wayang serenggana wayang Gajah Sampulu benteng negeri negara Kutabarang. Salik di setenggil binatureta Ratu Ayu Raja Mantri di payunan sadayana para punggawa kunten wayang serenggana wayang Gajah Sampulu kidang lamatan. Ieu benteng negeri negara Kutabarang. Lelei kedek leleb antep anu gelis Ratu Ayu Raja Mantri. Raden, anak ibu. Kaulah nun ibu abdi dalam Suntenjaya sareng Guru Gantangannya ken semah kaweningan. Katampi kasep. Nanging abdi dalam badai tumaros kasalira dampal panjenengan kangjeng ibu. Naon nu jadi marga salira kangjeng ibu siang teraos tuang wengi teraos kulem. Diemut-emut kok di dalam tenah kangjeng ibu teh palai naon. Bili aya kapalai. Wartoskeun nagara Kutabarang menak beunghar. Nagara Kutabarang menak kaya teu kurang ku sandang pangan buncir leit loba duit dunia berana teu kurang. Bili aya kapalai wartoskeun kanu janten putra. Raden, Guru Gantangan Suntenjaya lain kurang senang pangan dunia berana ibu tetaya sanes. Dipikir beki kapikir, dirasa beki karasa. Munding layak geus lahir di negara Pajajaran. Dipikirku ibu kerajaan Makuta binokasi kursi gading gilang kana kancana Pajajaran teh moal turun kahidap. Tangtu turuna ka Simunding Laya. Tak iya nu jadi galagat ibu teh cu. Emang na penggalih nu Raden kas Suntenjaya. Leres demut-emut ku abdi dalam dina waktu ayeuna. Kedah kumaha emutanana tuh. Ayeuna mah kieu kasep. Cokot Simunding Laya ka nagara Pajajaran. Lantaran Simunding Laya lamun teh dipodaran ditek-tek beungna kerajaan turun Makuta binokasi ka Simunding Laya. Na kumaha ngabantuna kaula nun ibu teu langkung hidup. Teu langkung hidup rek kumaha-kumaha asal Munding Laya beunang ka ieu tempat bawa. Lamun Simunding Laya geus menang dibawa ke negara Kutabarang karinu nyokot cokot indungna si Padmawati. Da ibu teh najis kamaru teh saherang-herang nage Cibeas. Mangga kaula nun ibu lah gampil lebah dinya nama. Walengser abdi nun. Bapak lengser parukat parikat dicawat bari diikat di benok batik manyinyong makena dibelangongkeun tulisna julat jalitrong harga setengah keton. Ayeuna wa urang indit ka nagara Pajajaran. Dawuh timalan mah ngan kaula satea cana indit ka nagara Pajajaran dangdanan kuda. Mangga nun sayagi kuda mah gua. Raden Suntenjaya dangdan kuda. Bapak lengser sumawonten. Bapak lengser dangdan kuda.
selena dulang sabelah kadalina awi tali sangawadi mata pikagilaan nu kasep Sunten Jaya dangdan kuda kideu rarat reret luak liuk celak kuda ditumpakan kuno kasep Raden Sunten Jaya semprung kuda lumpat anu ngajungjung ka nagara Pajajaran atuh babalengser we ngagedeg kuda dina waktu tarita semprung kuda lengser ngam lumpat tarikna ka Benya-bina dasar ku tarik-tarikna kuda lumpat nyemprung kuda maju kaler lengser maju kidul gejelig dibobot seprut hitut menang di pakedoran pacul leuweung kangkung simagonggong alas panaliwungan anu disorang ku anjeunna sampalan badak jeung banteng kuda nyebu tegas awat-awat nu disorang ku anjeunna sampalan badak jeung banteng kuda lumpat di tengah tegal diringkeun kuda lengser jauh cunuk anggang datang sumping damping enggalna anu dicatur sumping ka nagara Pajajaran sumpingna ka alun-alun nagara Pajajaran kuda dicangcang dina tangkal cari Raden Sunten Jaya ngagengsor angkatna ka setinggil Binaturata kesampak sedayana para punggawa raja-raja sinerangan para punggawa anu parantos aya di Paseban Panuratan enggal nangandika nu kasep Raden Sunten Jaya sampurasun kaula nun ama Raden Sunten Jaya kaula nun damang ibu kasep damang pangestu kaula nun yap ka dieu lenggah ngagengsor anu kasep Raden Sunten Jaya marak kapayunan Kangjeng Rama Prabu sinerangan Kangjeng Ibu Padmawati eleuh kasep Sunten Jaya kumaha damang Kangjeng Ibu Raja Mantri di nagara Kutabarang anaki sumangga wartoskeun ka Kangjeng Ibu salam ti awak kaula nun dedeuh teuing sae kaula Kangjeng Ibu aya pikirasaeun naon sumpingna ka Pajajaran anaki kaula nun Kangjeng Rama Kangjeng Ibu abdi dalam teh siji perkawis kali perkawis saperkawis abdi teh hoyong tepang sareng pun adik Raden Muning Laya di Kusumah Prabu Wirakancana anu bakal ngasta kerajaan Pajajaran ieu atuh kalihna teh eta abdi dalam teh hoyong tepang sinerangan ambarayat nagara Pajajaran syukur bagja kumanyangan kalihna teh eta naon kasep wah kalihna teh eta abdi dalam teh bade mikanya mika deudeuh ka Muning Laya nanging tebih teuing ari kitu abdi teh nuju ngadeg-ngadegkeun sakola di nagara Kutabarang teh bade ngadidik rahayat nagara Kutabarang nanging abdi dalam teh hoyong ngadidik ingkang rai anu kasebat Muning Laya di Kusuma anu bakal ngasta kerajaan Pajajaran ieu bade disakolakeun ku abdi dalam di nagara Kutabarang nun Ibu Padmawati perkawis Muning Laya ku abdi dalam bade dibantu disuhunkeun ridho manahna ku abdi bade disakola eleuh kasep Ibu teh sono keneh kanu kasep Raden Muning Laya moal tiasa nyangakeun margina Muning Laya teh alit keneh dedeuh teuing nyata teh lepat Ibu kitu teh lepat
jadi neneh bonteng kasebatna teh. Cek emutan abdi dalam maju kena muding layat cenah milari ilmu penemu jampe pamake aji rasa perasaan ngasta kerajaan di negara Pajajaran kena disakolakeun heula di negara Kutabarang nun. Raden muding layat kaula nun Kakang Sunten ngiring sareng Akang Kasep urang sakola di negara Kutabarang cu. Kaula nun ibu abdi dalam teh hoyong sakola kaula nun ibu. Syukur Kasep syukur lamun hayang sakola mah. Ibu ngajurungkeun kahidap dina waktu ayeuna sing tumut kana parentah guru. Lamun rek sakola urah rek bangol, urah rek pikat sowaeun rakyat, urah rek pikangewaeun rakyat. Dawuh timalan ibu. Ramawa gelap nyawa abdi dalam teh bade ngiring ke negara Kutabarang bade sakola nun hidup rek sakola ke negara Kutabarang diendong pidung aku wa dina waktu ayeuna ngan lamun sig aya anu cecel bocel ngandangan tungara muning laya di negara Kutabarang wa anu bakal ngamuk ke negara Kutabarang. Jung didoakeun kuwa dijaring dijaga terus kuwa dijaring ti peutingna dijaga ti beurangna tangtu uwa geus aya sabulanan nalongok ka negara Kutabarang sae kaula nu bingah manahna Sunten Jaya lantaran muning laya geus lengsar tina kayanana bakal dibantun ka negara Kutabarang. Muning laya dina waktu sarita anu bade angkat ka negara Kutabarang. Padangan ningali ku sadayana ku cahayana mancur cahayana dan yang kurang-kurangan moncorong liri berat surya medar. Sadayana para rakyat ningali Raden muning laya bade angkat ka negara Kutabarang sedih tina salebeuting mana. Sok sieun muning laya nandangan katungaran. Ageng sor sujud kana dampal sampean jeung Rama sinar ngajeng ibu pamit mundur kaula nun ibu nyuhunkeun endong pidoati selera ibu nun didoakeun Kasep anaking duh sing prihatin melari ilmu teh Kasep angkat nangagandang anu Kasep Raden muning laya diringkeun ku Sunten Jaya pada neuteup ku sadana para punggawa sumpingna kalun-alun muning laya sinarengan anu Kasep Raden Sunten Jaya muning laya dicalikeun dina sela kuda beres sayagi dina waktu sarita semprung kuda nyewu nyanak muning laya sinarengan Sunten Jaya di luhur kuda sumpingna ka puncak gunung anu luhur Raden muning laya liren heula sinarengan Raden Sunten Jaya. Raden muning laya timalan liren heula Kasep lungsur muning laya ti luhur kuda sinarengan anu Kasep Raden Sunten Jaya lungsur na ti luhur kuda Raden muning laya calik dina jukut Sunten Jaya sumanten enggal nangandika Raden muning laya kaula nun Kakang Sunten nah tebih keneh ieu teh keraton negara Kutabarang teh nun abdi teh hoyong enggal sakola muning laya kaula nun awak ajen teh ye lain rek disakolakeun begitu. Ka negara Kutabarang teh lain rek disakolakeun aja teh di Podaran. Lantaran awak aja lamun teh dipaehan kerajaan turun ka awak sia goblok. Kebeg manahna anu Kasep Raden muning laya. Aduh, kaula nu Kakang. Tong cerik sia. Sanajan ngajerit maratan langit ngoceak maratan mega saha nu rek nulungan
lantaran awak anjeun lamun teu dipodaran ku awak kaula bakal kerajaan turun ka awak anjeun. Perkawis kerajaan mah mangga teh teuing. Nanging abdi mah nyuhunkeun hirup aduh Kakang Dipati. Kakang Sunten Jaya ampun kaulan. Raden Muninglaya digusur ti leuweung Ganggong. Kuda mah ditungtung ku apana kawan ka nagara Kutabarang. Raden Muninglaya sumpingna kalun-alun nagara Kutabarang dibagiakeun ku seda para punggawa Kunten wayang Srenggana wayang Gajah 10 kidang lamatan. Sumawantan anu janten ibu na Raja Mantri. Ibu si Muninglaya kenging diculik ku di dalam kolon ibu. Ana syukur kasep syukur. Syukur geus beunang mah syukur. Mana ayeuna? Tuh temalan ieu. Bawa ka karaton. Datang ke keraton Muninglaya pada nyiksa ku sadayana. Pada mupuh, pada nengeul, pada noer, pada ngenoker, pada najong, pada nyepa. Muninglaya jejeritan dina waktu sarita. Cisoca ramisak bujang-bujang di peparintuang. Becai-cai acan. Ampun kaula nun ibu. Ibu Raja Mantri ampun abdi dalam teh pada dikumahakeun kaula nun ibu. Tong cariksia. Keur meujeuh indung sia gumelis teh dah yang dipikanya aku jadi salaki aing mah diteler-teler. Awak anjeun datangna ka ieu tempat teh lain bisa kolakeun lain. Sedaya-daya kaula nun. Lawak anjeun lamun teh dipaehan kerajaan turun ka awak anjeun. Sok kera tungkul ka juku tangah ka sadapan. Awak anjeun bakal nyieun poe panungtungan dina waktu ayeuna. Kelanan ibu cek abdi dalam mah ulah waka dipaehan laung sasalangkung sae Muninglaya panyarah heula we kaula nun. Tah kitu we kasep panyara si Muninglaya. Muninglaya pananganana diringkus dikatukangkeun. Diiringkeun ku logojo nyuren gobang para ranjang. Urat nganteng dina tanah tarang tanana jelema medang saho kadua gobang. Raden Muninglaya geblus dilebetkeun kana panyara. Teu bisa diuk, teu bisa nangtung, teu bisa usik, teu bisa malik ngajelepeng lirik barat layon. Dijaga ku gulang-gulang anu nyaroren gobang para ranjang. Gulang-gulang dimalan. Lamun si Muninglaya mentanya tuh rojo ku bedog. Jauh timalan. Lamun si Muninglaya mentang inum auran ruhak nuruhai timalan. Abdi dalam nampi kaula nun tugas ti salira dampa pagusten. Halo, nyana pikieun maing moal pipilueun lah. Naon ngomong naon laiser? Hah, henteu. Aing mah nyana pikieun moal pipilueun lah. Hirup kabina-bina teuing lah. Anas aing tiba heula teh sakola. Sakola menang 3 tahun tamat. Ripuh. Hah. Dipikir-pikir bagi kapikir di dunia teh geuningan ngan ukur ngumara. Aing rek pipilueun kanu jalan teu bageur, ngaleos se premios we nuna. Bapak lengser keluar lah, aing mending digawe di rumah sakit. Bapak lengser digawe di rumah sakit, menang 3 poe kabur dilepas da beuki tinggi salep. Denan sampeureun tuna laeun. Sunten Jaya anu keur aya dina kabingahan di nagara Kutabarang. Urang kocapkeun di nagara Pajajaran. Urang enggalna anu dicatur.
urang ringkeskeun anu dicatur. Rama wa gelap nyawang sinerengan kidang pananyung ayana di kapatihan. Ngandika dina waktu starita kanu kasep Raden Kidang Pananyung. Ih rei ari akang dina waktu ayeuna nah sing serblak hate kanu kasebut muning laya. Nah muning laya teh geus pinter kitu sakolana teh. Nah geus kelas sabaraha nah diogo nah henteu. Ayeuna mah kieu rei. Akang anter ke negara Kutabarang rek nempok Raden Muning Laya ke init sareupna ti dieu urang muru peuting datang ka ditu. Jauh timalan mah sadaya-daya kaula nu. Dina waktosna angkatna Raden gelap nyawang sinerengan Kidang Pananyung ngantunkeun kapatihan anu ngajugjug ka negara Kutabarang. Angkatna gagancangan sanajan poek lempang peuting lantaran tetep mikanya mika dedeuh kanu kasep Raden Muning Laya. Emut siang kalayan wengi Raden Muning Laya cek emutan anak naha menang kasinugrahan atau menang katunggaraan. Kira-kira sumping ke negara Kutabarang teh jam 4 subuh. Di negara Kutabarang teh jempling tiis dingin. Teu aya jalmi saurang sakulampreng acan. Nah ieu Kutabarang teh hares wae kitu aya kieu. Ieu geus jam 4 subuh. Eueuh nu ngajaga di pahlawan-pahlawan karere kabeh. Nah talobeh teuing kumaha mun aya karaman. Sedang di negara Pajajaran pukul-pukul 3 subuh geus rarudang bisi aya karaman anu bakal ngaruksak negara. Ari ieu jempling di negara Kutabarang. Ampun kaula nu. Sanu cerita. Ampun. Wah, tulungan wah. Saha eta? Rama gelap nyawang nyamperkeun kanu ayana eta sora. Sumpingna kanu caket sora eta ngajentul panyara besi. Waduh ngan. Di dalam wah Muning Laya, wah Muning Laya. Leres kaula nun wah. Nah kunaon namaha? Aya di jero panyara. Ini teh sanes pada disakolakeun wah. Nanging disiksa kurang negara Kutabarang edan urang Kutabarang kabeh. Diamuk wae sia. Ke. Ulah waka ngamuk Kang. Upami ngamuk akang di ieu pertempatan mah atuh cilaka ieu lalakon teh pono. Ayeuna mah langkung sae kieu. Muning Laya kaluarkeun. Raden Muning Laya anu bakal dikeluarkeun ku Rama Uwa gelap nyawang panyara besi disepak ku suku kenca nepi ka Muradul. Muning Laya kaluar goloyohna ti luar panyara besi tinggal tulang jeung kulit. Iga rege seperti gamang. Ngarontok ke Rama Uwa gelap nyawang. Aduh, wah ampun wah. Kunaon di teh kasep kunaon? Di panyara pedah naon? Pedah kerajaan bakal turun ke abdi dalam mahkota binokasi di negara Pajajaran teh bakal turun ke abdi dalam. Wah, edan urang negara Kutabarang. Diamuk sia kuai. Kelena lawaka ngamu. Cek emutan abdi dalam mah dina waktu ayeuna langkung saya Muning Laya canak ke kapatihan. Umat nu janten ibu Ramana ulah diwartosan. Sanajan urang Kutabarang ulah aya nu nyaho Muning Laya dibawa ku awak urang. Bener. Ganung kowa kanyeun. Ganung wah
Walaiser ganong ieu muni laya. Aduh. Geus kieu ye. Munding laya deudeuh teuing dipikanya berang peuting. Ayeuna nepikeun katinggal tulang jeung kulit deudeuh teuing. Raden munding laya digandong ku lengser. Ngajugjug ka kapatihan. Raret luak lieu lengser angkatna gagandeangan. Bapak lengser ngagandong nu kasep dan munding laya. Mapai jalan satapak leuweung ganggung si magonggong alas panaliwungan nu disorang ku ayeuna. Alas panaliwungan leuweung ganggung si magonggong diringkeun ku ramawa gelap nyawang sinareng kidang pananjung. Jauh culuk angang datang sumpingna ka kapatihan nu kasep den munding laya diacageun ku nu kasebut panakawan. Raden munding laya kaula nun wa tetep rengendak aya di kapatihan. Ulah kemana-mana. Sanajan kangjeng ibu, kangjeng Rama moal diwartosan ku. Sedaya-daya telangkung wa. Tuna perlampahan anak munding laya anu keur dimongmong ilmu penemu jampe pamake aji rasa perasaan di negara di kapatihan. Urang kocapkeun di negara Kutabarang. Di negara Kutabarang dina waktos tarina pada suka pada bunga eak-eakan. Teu nyaho munding laya aya nu nyuli. Kemplanana di Paseban Paluratan enggal nangandika anu kasebut Ratu Ayu Raja Mantri. Sunten teuh timalan ibu. Si munding laya ayeuna geus aya di urang. Anu sakedeung deui bakal paragat nyawana si munding laya. Ayeuna kari nyokot anu jadi indungna si Padmawati. Mikir-mikir kumaha akaleunana. Raja Mantri bingah amarwata sutadu. Rehna munding laya parantos aya di negara Kutabarang. Cek emutanana duh bakanya anak anu kasebut Padmawati. Padmawati anu bakal diculik kuno kasebut Raden Guru Gantangan sinerengan Ratu Ayu Raja Mantri. Urang kocapkeun di kahyangan nu kasebut Eyang Wirumananggai waspada permana tinggal. Kemplanana Eyang Wirumananggai sinerengan para pohaci sedaya. Nyawang kumaripat anu sampurna yen Padmawati putuna anu bakal diculik ku nagara ti nagara Kutabarang kudu kasebut Raja Mantri. Waspadana Eyang Wirumananggai dina waktos tarita. Tengah peuting jemplang-jempling Eyang Wirumananggai kira-kira jam 12.30 wengi ngintunkeun impenan kanu geulis Padmawati di nagara Pajajaran. Jam 12.30 wengi ngalayang impenan ngajugjug negeri Kutabarang eta impenan lebet kana manahna anu kasebut Ratu Ayu Padmawati. Harita keneh Ratu Ayu Padmawati parantos gugah ngalugaikeun ingkang Raka Sang Prabu.
kaulanun Raka Prabu aya naon sumangga salira dampal panjenengan lugay heula sakedap Kang Nyai tak abdi dalam teh gaduh picarioseun nun sasauran naon cu kieu abdi dalam teh ngimpen dina waktos tayeuna ngimpen naon ngimpen negara ku tamarang teh kena ditumal ku layang saka domas ayana di sajabaning langit nu boga guryang 7